katun di rumah di ditu ulah musunu kudu bunga ngaji teh ulah maranyun menurang ke larudat datang kana pengajian teh supaya jadi bunga jadi pencerahan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Siap siap ya Nabi salamun alaihi ya Rasul salamun alaihi ya Habib salamun alaihi sholawat alaihi ya Nabi salamun alaihi barang ya Rasul salamun alaihi ya Habib salamun alaihi sholawat alaihi biar domba teh domba pikang duanan ayeuna geus ngalobaan arana kabalad anu ngapalaguna nurutan dulur anu ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah loba nanya sabab domba kuring domba di paraban kuring di mandian kuring anak-anak geno kuring domba kuring di paraban kuring di mandian barang suaranya kuaring kuring domba di mandian kuring anak kuring ya Nabi salamun alaihi ya Rasul salamun alaihi wa ya narul barokah kullu man shalla alaihi ayo gerak sarania membangkar hirup di dunia amalkeun sampereun jaga di akhir moal sulaya geuning maot ngadodohong nyawer goroh masok ya karek aing ngabalakan gocap pertama Abah Kopral Marudi ini baru gocap pertama tempo geuning nyawa rejeung badan nu geus lila babarengan datang mangsa pipisahan baturai tinang amitan eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campole berang bening ulah wale bisina kaburu bae Allahumma abiku wate minal imani wal islam
duitna anu puri salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah awasala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah sallatil alimil ummah minal afati wa nikmah wa bil hadi wa min gummah bi alil badri ya Allah panganten anyar adiuk ngarendeng amenang dangdang adi renceng-renceng panganten anyar adiuk ngarendeng amenang dangdang adi renceng-renceng dageus biasa ada di ilaharna pada ngagonjang ku sarerea malam pertama oh malu-malu malam kedua matikan lampu malam ketiga oh ngunci pintu malam keempat oh buka baju dina penting harita panganten keur bahagia tapak toel geget pisan dunia asa nu duaan dina penting ayeuna panganten keur bahagia tapak toel geget pisan dunia asa nu duaan ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil alamin wa jaroi atafayajin rotan alamin ya muhailadun biwakalobi jangan dulu janganlah di
nyagot kopi sakolebat rasa mimpi jadi ingat kamandan aduh ingat kamandan di mana mimitina di mana asalna ujung-ujung ingat mantan cai-caan walungan kapikiran kabayang raraina mantan ya Nabi salamun alaik ya Rasul salam ya Rasul salamun alaik ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik salawatullah alaik wa ya darul barokah kullu man shalla alaik salawatullah alaik wa ya darul barokah kullu man shalla alaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atur nuhun Bapak Rudi.